Arah kumaha di bibi kalau cicing di saung. Batur-batur pengajian. Rem lah, gan Ustad Dudung. Emang kunaon Ustad Dudung? Nusok ngaharu ka bibi mah ulah ngomong bukan tetangga cenah. Ya terus? Ari manehanana ngomong bukan bae Abu Jahal. Omok deui eta geus ngagogoreng Firaun, nimbangna ka bina-bina bukan mah. Salah paham deh ya bi aing. Kieu teh anjir masantren teu tamat eta. Bi, please bi. Memang kitu konsep Nabi. Ya, Pak Dudung ngomongkeun Abu Jahal, ngomongkeun Firaun. Eta teh ajang contoh ameh urang henteu berperilaku siga maranehnana. Berperilaku buruk. Henteu bisa disarwakeun aja ngomongkeun tatangga atuh ngomongkeun Abu Jahal mah. Kumaha tetangga, leuwih-leuwih ti Abu Jahal, jahatna. Bi aing geus kieu ampun teuing. Leug-dreug. Apakah coda tuh tetangga bibi? Ya apal tuh kumaha deh. Nah, atus beli motor anyar nih. Ya terus? Tapi bibi mah curiga, Curiga kumaha? Nyokot duit bibi baca odahnya. Nah bisa mikir kayaknya bi tong suudon geura. Ih, buktina kabari motor erok anyar manehanana. Moa ebah. Ya analisa intelijen harudang bi aing ieu. FBI ge moal bisa nepikeun ka mikir kayaknya anjir moal. Bi please bi. Ye, harga motor Aerox teh 30 juta. Bibi leungit duit sabaraha? 15.000. 15.000. 15.000 cenah guys. Atuh jauh namahanna ge bi. Bi, ya suudon teh tong kamalinaan geura. Bibi. Angger bet 30 juta gara 15.000 na mah jadi 30 juta. Malah kabari erok anyar ceodah teh. Mau bibi we. Anger aing bibi aing geus neuk treug ieu. Teu beunang dirongret-rongret. Ampun teuing. Lain jay. Penting mah ngalah sampo geura jay euy. Kaboboy sampo usum tiris kieu mah ngeunahnya. Nya awet di baturan jeung kopinya. Tah eta geus guys ya. Keniknakan yang hakiki nu gitu teh guys aslina bener tuh jay. Benar. Ki aja ngalah mang. Emang bapak aja yang melak sampah deh. Henteu itu air mang tamai. Da jam 10 ka ditu mah milik Allah mang. Anu gitu mah nyolong atau ngarana Fuad. Anjing ieu budak ampun teuing. Geus teu kudu jadi lah. Teu kudu jadi. Isuk eka mana? Oh, mau ka mana gua itu? Antar bibi yuk. Ka Ciamis ek ceodean jeung orang Tasik. Anjir. Kaya aja. Ceodean anjir bibi aing jo. Berat duit sih ganakeun. Hayu bi. Hayu. Ceodean naon nih bibi? Ek ceodean sawah. Anjing. Dan kada saeutik geura. Kada 10 tumbak. Tapi pan sawah bi. Sawah eta ceodean cenah anjir 10 tumbak lamun 10 emer ka hartos ieu mah pan sawah 10 tumbak baru sabaraha aduh anjir ngageblay kebayang baru dipanggul ku urang Tasik berananya ka Ciamisnya terus urang ke kudu manggul ka dieu sawah gejol anter we ku maneh kayaknya gejol. Oh siap bi, ekirah mangkatna. Isuk. Kada pieu duiteun mah. Heeh, hayu anternya. Akhirnya na borong ajang nu ebah nyambung. Dek, jadi mah penasaran sakabika ya. Kunaonnya di behel di pageran teh geuning. Oh, eta teh melak sampe jay dina jero baham. Da kosi kawenahan ku bibi. Hadung sampo dina huntuna. Oh, berarti di pageran teh ame teu asup hileudnya bi. Jay.
Apal ka budak Mang Uta teu? Nu mana? Si Neng Ai geuning. Nya apal atuh kumaha deh? Ngadenge bejaek dikawinkeun cenah isuk. Maknya bi kan karek ge asup SMA sih eta mah. Ih, pungadenge cenah bejak kacilakaan atuh teh budak. Anu bener bi. Heeh. Wah. Lain tapi eta kacilakaan kumaha nya? Katenggara kon itu di jalan. Lain teh. Bi memang konsep nama kecelakaan teh katengarnya. Tapi henteu di jalan bi. Nya aya wae bi aing. Ampun teuing. Mang, ayeuna teh Agustusnya. Heeh, kumaha di Jay? Cenah Agustus ayeuna mah loba perlombaan Mang. Anu hadiahna motor cenah. Aslina? Asli. Horudong anjir perlombaan naon eta hadiah motor? Balap ngadahar bakyak cenah Mang. Henteu kitu Jay konsep nanya balap bakyak mah henteu kitu. Henteu make jeung aya di dahar sagala. Lamun arek ge balap ngadahar kerupuk. Bakyak mah biasa we konsepna. Tina setar engke kapinis pagancang-gancang. Kitu. Paling ge bakyak mah. Nya meureun kitu Mang. Amang arek miluan mah. Yang ngiluan atuh hadiahna motor mah nya guys nya. Menang pasti Amang. Di mana di acarana? Biasa we starna mah ti alun-alun Ciamis Mang. Heeh. Finishna di alun-alun Bandung. Anjing. Eta saha eta nu ngayakeunna saha eta nu ngayakeun acara eta? Heh, balap bakyak piraku anjir di alun-alun Ciamis ka alun-alun Bandung. Meureun teh bitu bitis mah. Aya teh Jay nu bener geura Jay. Ieu teh anu ngayakeun kitu nu teu balik kitu eta mah informasi ieu ti budak rempag nu teu ceureuh. Nya. Amang tulis mau ngiluan kayak ku aja didaftarkeun Mang. Ke heula moal waka ngiluan moal waka. Ke heula aing kudu neangan heula informasi nu bener. Bitu bitis mah bener teh guys rek ditamal di mana? Tamal ban mah loba. Tamal bitis. Kuriak aing. Tah, Jay. Nokia mah disebutna teh babagig sawah bi. Apal bikin kitu mah. Syukur atuh aya apal mah. Tapal sete eta tah naon dia eta? Mana? Eta Oh, eta lamun eta mah anu sok minjem duit ka Bang Emok nu kitu mah. oh. Sok foto heula. Bisi kaburu di scroll ini naon. Guys, Terus yuk orang itu orang ningali anu korban slot. Mang, ajai kamari ruah sih eta. Ruas kunaon nih? Polisi. Nah, terus? Nyaho meureun Amang, ajai teu boga STNK jeung SIM. Oh. Tah, ajai pareman we kunci nanya. Titah pareum. Dorong we ka hareup. Geus ngaliwati polisi eta, kurungkeun langsung gaspol we ajai. Emang tuh kanyahoan gitu ke polisi na meureun keur ngadorong aja yang ngaliwat kanyahoan meureun. Henteu Mang. Polisi nu di mana itu? Eta polisi tidur nu di dinya. Anjing, polisi tidur cenah. Terus naon maksudna make jeung kudu dipareuman sagala terus ngadorong lalaunan. Kumaha eta maksudna? Pan ami henteu hudang Mang, mun hudang aja katilang. Pinternya aja ya mah. Aja teh atuh menyala. Beungeut hurung tah. Ampun teuing. Kieu aing ngobrol jeung budak rempag mah nya. Parah. Jay, istitah yang jadi naon? Jadi polwan bi. Atuh di rok ada polwana meureun Jay. Mangnya maaf mal terus ketang bi. Ya Jay, nya teuing mah jadi polisi, mending aja polisi tidur maneh. Munah digaji heueuh sare wae unggal poe. Nanya bi, arek ah. Tumben aja jumahan tadi mana? Ya dong Mang. Aing mah curiga udah ge jumahan wah. Modus udah kieu mah pasti oke. Nya Mang salah aja geus butut. Tuh pan ari mangka cumahan mah jadi menyala Mang.
banget hurung kajai. Kajian Jumahan sih mah nukerkeun senal. Ampun teuing. Wanian anjing budak ieu. Eta senal Haji Mayung paingan anjing Haji Mayung paingan kukurilingan atuh di masjid tadi. Ai maneh wawanianan kajai. Nya di mang. Atuh meureun aja yang kemal diberi sedekah mang. Ji tah senal teh anjir ku budak eumeur ya. Tah. Sia anjir mau dibere sedekah. Ya leheung sia kajai. Teu dibere sedekah mah. Kumalur maneh ku Haji Mayung anjir diadanan deui terus dikutuk jadi toke. Mangkaning anjir Haji Mayung mah ye genep saparapat kali anjir haji nage. Dijabah tah sudah doa-doa nage. Jadi toke. Ya udah ieu. Puas ya anjir jadi toke sia dikutuk ku Haji Mayung tuh. Tadi tah ye ji tah senal teh ji. Bi, aja remedial wae sih dina pelajaran bahasa Inggris. Nentak ke gerajai terus we diajar maneh teh. Eta ge terus bi diajar angger we geuning remedial wae. Terus we hayo kayak lama bosen ieu kurang remedial maneh. Nya nya bi. Ide alus tah.